buat segala rupa nah asli. Jeung anu penting mah eta kuat dibombardir ku pamajikan. Kuat dibombardir ku pamajikan. Pamajikanna sabar aya, rudet aya teh. Kambarenan pamajikan gawe Pak ya, like, comment dan subscribe. Oke? Pokoknya mah hari ini majong kayaknya aduh. Jong sih ya. Usah padahal geus dieupanan ieu teh. Dieupanan. Tapi dieupan oge teh teu sakali dua kali pan geus hayang menang teh. Bener. Ya jiwana dulu jiwa siga tukang nguseup. Jiwa tukang nguseup itu lamun digali ku urang penuh dengan kesabaran anjir. Urang lamun boga ilmu dagang seperti tukang nguseup nya tingkat tingkatan sabarna gitu. Unggul lah gitu. Diambil mah. Diambil tingkat sabarna unggul. Keren. Jeung kuat dari. Kuatna teh kuat jongkona. Kuat segala rupa nah asli. Jeung anu penting mah eta kuat dibombardir ku pamajikan. Kuat dibombardir ku pamajikan. Pamajikanna sabar aya, rudet aya teh. Kambarenan pamajikan gawe teh ngusup we cenah. Ya, Pemabarita resetor mah. Tapi sebagian aya dijieun pengusahaan. Aya. Coba lah gitu. Anu dibikin konten oge ibaratnya. Ya dijieun konten. Coba anu ngasilkeun duit khusus saja. Jangan nafkahi lah. Jadi cari nafkah tapi tina hobi gitu nya. Tina pangaresep. Ayo urang kaset lamun di kieu hasilna. Sudah kumaha kamera lain kaset. Ngaruh gitu anjirnya ngaruh tuh. Iya. Mana unggah goblok kamera we kan kamera aja. Sok tanyakeun ka penonton urang mah teu percaya mah. Sok tanya urang ke lamun anu wani nyumun manis tawa eta komennya. Sok. Halus apa memang ori gitu lah aing. Lamun ori alhamdulillah, lamun halus bohong anjing sarua tah jeung kamera setelan settingan. Soalnya bedakeun gitu lamun uploadan ya make handphone itu jeung make handphone ieu gitu bedakeun we. Rasakan bedanya gitu. Yang mana? Channel urang. Ya. Kalau channel urang mah ngahaja eta mah nyokot natural. Lain natural guys, teh lain. Jadi kurang teh geus komporan teh upgrade kan can menang jodohna teh barangna teh. Kudu usahakeun ayeuna teh. Jadi beh konten-kontenna teh jadi semangat gitu. Nah, berarti balik deui kasih tukang nguseup. Diusahakeun memang urang keur nguseup ayeuna diusahakeun neangan anu murah gitu. Murah tapi bebeunangan anu gede. Heeh. Halus. Menang teh puas karena tinu kamari anu tinu jadi teh aya wah gitulah Dewi HD jeung kondisi duitna. Nah apa sahabat ieu tanyakan ieu andir zaman saya ke leutik wah soak bae pokona mah percaya ya lamun lari ningali heula ya dalah ya lamun bulan puasa geuningan pun bulan puasa teh lamun geus sahur geus adzan subuh jalan-jalan teh ka dieu bari malawa pepetasan tapi bari nimel teh henteu ai barang lamun sore-sore eta mah ini mah nya jam 11 jam jadwal eta mah tuh biasa ciri khas naon sih urang nanya ka we ciri khas naon teh anu mawa timel bulan puasa tengah poe kurang nyaho eta naon ciri khasna teh naon nya ngaranna teh aya ciri khas budak ngora aya ciri khas eta mah ciri khas budak baong eta mah euy ciri khas budak baongnya ada lamun begitu ada mau baong sebutna nya jami soleh nah gitu kudu parwasa ieu mah moal timel tengah poe
Yang ngadak-ngadak dia lamun bulan puasa mah sok balalager jelema teh. Asing hayu cenah hayu. Balager naon? Hubungan nalawaran gitu hayu urang dalahar cenah pangeusnya puasa. Giliran geus beres puasa. Eueuh sahulu-hulu acan nu ngajak dahar teh. Kok dia tolol-tolol. Nyabut keris cek si Asep mah. Aduh. Bulan puasa mah adak-adak balalager jelema teh nu ngajak Gararodin deh. Mana Minang bakal puasa? Minang baheula mah. Ayeuna mah tara tuh dah. Urang nanyakeun teh baheula. Ya. Soal di waturan urang, soal di puri. Lempeng-lempeng lah saha. Oh. Saya mau disumput-sumput. Kelakuan tak we. Pernah maling, pernah ngaloco, pernah cucu. Pernah busiat. Coba mau diajak ngebusiat oh iya, kan podcast ketemu. Soalnya teh lamun bahasa busiat tah jelema ieu mah memang lamun podcastan pasti eta bahasa eta teh selalu ditanya. Maneh pernah busiat teu? Gelo. Padahal manehna nu miminang me busiat teh mah tak kaeng nanyakeun ka batur teh cik akur teu gitu jigana. Paurna pernah pas busiat anjing teu bakal serempak pan itu ka dieu. Paurna sana urang hungkul busiat teh geuning batur mah teu dapur kitu. Ari teh akur sana. Jadi hari akur mah ngeunah gitu loba batur. Di jalan teh sekarang ngingsat teh tapi orang udah anggar ngingsat di jalan ge leuwih dahsyat yang kalau di iman lain teh di video aing dan anu di imah mawah eta mah wah ngasaini kusaha spesial iklan eta malah spesial cek si Ari teh nya cenah panai komenin na YouTube ge nya cenah si eta masuk di telepon wae di telepon ya di mana alasannya nanyakeun kuncinya padahal mah kangen gitu sebenarnya bu rek awewe saha wae ka urang bener teuing urang mulai merasa kumaha jadi urang mah kumaha nya ese sih unik pokoknya mah cenah mun bahasaina mah ngangenin cenah unik aing mah aduh unik aing mah sok atak urang mah penting namun hakeng ka urang euy ningali beungeut aing ti gigir gitu nah namun di hareup kan ya seperti biasa kita nggak bosankan tapi yang lebih dasar teh digigit sok aing tetep we aduh eta mah sok we komen Kang lah karena romen di handap namun bisa suseup lah itu ada panggantengna salam dunia anjing lain panggantengna pang manis nah bung sebut ganteng masih ieu mah loba anu ganteng mangan anu manis mah aya hiji bae pokona mah apa ganteng mah aja lamun geus kolota seperti biasanya tapi lamun orang manis urang manis gitu nya jeung lamun geus kolota pantes we eta senajan aduh kurang bajuan kumaneh baju nu XL kumaha dan sabab awak kurang masa sampaian lain awak kesampaian sebenarnya maksudnya pantes gitu baju nu kumaha awalnya oge pas we gitu nya sebab kan awak kieu teh anon teh geus moal eta jeung urang mau salah eta mah moal anu nyaingan lah berasa gitu kan hatena gitu we ayeuna mah da heuh nyeun SIM teh jadi pane oge meureunna rencanana besok jigana mah tapi besoknya biasana mun nyeun SIM ka Garut mah kudu pagi gitu ya soalna kan di jarak ka Polres kan lumayan lah gitunya malah mun aya macet sebentar sedetik teh sok aya wae jadi kemungkinan besok pagi langsung ka Garut jadi konten naon konten tutorial memperpanjang SIM-na di lain kesempatan gitu. Ya aku poe ieu mah geus we lah.
podcast keliling ya gitu lah. Gitu we nya mah happy ulah jeung urang mah. Bawa enjoy Nah ada di YouTube bisa menang gaji urang mah. Menang gaji mah teh perusahaan si GP ieu teh. Oke lah gitu we nya, penting mah happy. Seperti saya sakitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.